Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa. Tepang dwi sareng samkuring Angela Dista Pramesti dina acara warta faktual dina waktos sim kuring badhe ngadeken hiji warta nggunaan sumebarna virus corona. Pamirsa, akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina, aya virus anyar anu loba nyebabkan manusia masyarakat di dunia terutama Cina ngantunkan proses panulangkitan di laboratorium nyatakan yang virus corona disebabkan tina pasar lauk di pasar Wuhan, Cina. Faktor utamina nyaeta tina satu nyaeta kalong tuangan sadedinten masyarakat Cina loba korban jiwa ku ieu virus kacutat kirang langkung parantos keinfeksi 1,5 juta jiwa di sakuliah dunia ya denget ayana di Indonesia tos ngalangkungan angka 3.000 kasus positif corona, kacatet 252 jalma tos cager tapi aya 280 jalma ngatankan ku sebab ieu virus. Kulantaran kitu pamarintah Indonesia tos narapkan sababaraha kabijaksanaan nu kudu dilaksanakan ku masyarakat peken nyegah sumebarna ieu virus, diantarana PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nu ngawitan dinten kaping 10 April 2020 dilaksanakan di Jakarta. Kakituan haya orang bebarengan nyegah sumebarna virus corona. Ya ku jalan diantarana sering ngumbah lengan, make sabun, jaga jarak, ulah ngayaken kumpul-kumpul, sareng make masker pami keluar ti imah. Mong sakitu nu tiana ku semkuring sampaikan tepang dwi dina acara salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.